saat nonton video di subscribe lah, subscribe, like, komen, share ke sanes. Ayeuna abdi bade ngebahas naon ya? Korek bisi leungit. Ngebahas korek bisi leungit. Cara agar kumaha carana sangkan korek teu dipauk babaturan. Itu. Aya sebenarnya tilu sampai 4 tutorial. Korek sareng kacamata. Mana sateasan lajeng videona? Gehu. Oke. Pados teu nyiapkeun kuotana seueur, mangga urang lajeng we. Ya anu trik kahiji nya. Pados korek urang teh aman teu dibawa babaturan. Mun urang ngariung kan sok aya nu mau koreknya. Putri-putri eta dicalok ka beunang mah. Mau aman. Kalau makanya simak lah videonya sampai beres. Jadi apa? Ya. Tongil subscribe lah. Mangga anu kaiji. Pasti ngantosan. Anu kaiji. Lamun di dieu keur ngariung, kieu aya korek misalkan tilu. Abdi teu gaduh korek. Hoyong mau carana gampang. Kahiji urang pura-pura ngarokok nya. Baiklah ngarokok deui. Di deui. Beak. Ketika urang tas hayong ngarokok, carana supados korek kacana gampang. Pertama, ketika orang ngerokok, orang pura-pura nambut korek ke babaturan urang nya. Kan nambut korek. Nah, ketika kieu, nah. Anggap we korek na pinuhnya. Cuma halus teh bungkusan ulah ceplok. Nah, misalkan tos dieu tah. Si korek ulah disimpen di dieu. Ulah. Tapi di cepengan. Kieu we, cepengan bari ngarokok bari ngobrol. Geus ngobrol lila, urang ngarahkeun si pembicara teh sangkan poho kana korek ieu. Tah, geus poho, korek nya simpen cepengan. Bebeja ka babaturan. Urang ka payun heula euy. Tah, urang kat misalkan, kan urang ka payun heula nya. Oke, siap. Tah, ieu korek cepengan keneh. Balik we misalkannya contoh terus kamera. Balik we nya, Assalamualaikum. Nah, anggap urang teh geus angkatnya si korek teh urang sakuan, menang hiji tah. Anggap abdi teh teu aya terus datang deui nya. Sapoe kemudian datang deui ngariung deui tah. Terus boga model korek hiji tah. Nah, eta teh hiji. Jadi pemecahan masalahna lamun korek dipinjam ku batur, buru-buru peta deui. Ulah nepi ka kapot deui. Lamun maneh ngalikeun obrolan, ulah ka kakacau ka naon ngaran teh? Kakeco, ulah ka keco. Jadi kudu buru-buru tanyakeun, korek urang mana kitu. Pasti eraeun. Eta jawabanna. Anu kadua, keula. Panas euy. Masalahnya tutorial eta bensinna nu abdi ka dieu. Makanya mah foto. Tutorialnya awal lain ya. Bener. Dipenheula. Mau. Ulah asli we. Ieu mah tutorial. Anu kadua, urang nyokot jika tadi pura-pura urang rek ngarokok. Walaupun ngarokokna ngan hiji sabatan deui. Nu kadua nambut korek. Nah, nu kadua mah terus korek kudu we nya.
simpan kurang di dia. Nah, tot. Nah, simpan dulu heureun korek rokok anu urang. Geus kitu ngobrol deui. Ngobrol, alihkan pembicaraana ka anu lain, ulah ngabas korek. Jadi ame si Jami nu boga korek teh tongol. Nah, geus kitu urang balik. Jadi usahakan mun urang rek balik ngaroko heula. Abeh beunang korekna. Sok tonton. Geus kieu tah. Sokot urang pamitan heula. Siap. Mangga ka hareupeula sakedeung Mang. Ka hareupeula sakedeungnya urang aya janji heula sakedeung ge ka dieu deui urang. Tas si korek teh geus di dieu tah. Aman. Sakuan urang teh Tuh, wah. Menang 2. Yuk, langkah. Kurang-kurang nanya. Ayo lah, angkat lah. Isukan adi deui. Nah, berang balik deui. Isukanana. Gua lihat ngomongkeun korek eta teh. Oh, balik deui heula. Dia korek teh balik deui heula. Pura-pura. Nah, Aya nu boga korek kumaha? Heh? Aya nu boga korek. Ya mau korek urang. Bikin deui. Kamari nyokotnya. Berarti- Pantesan urang eueuh. Iya mah contoh, Bro. Oh, gitu. Jadi lamun urang kita copot korek ulah dibawa deui ka rimun babaturan bisi kapangi. Anu katilu trikna heula nya jawabanna supados teu kapalingan. Lamun korek si ieu geus disimpen ku babaturan di dieu, ku urang teh langsung copot deui, pindahkeun ka dieu. Tak eta trik anu aman. Jadi korek urang moal leungit. Anu katilu, pasti penasaran anu katilunya. Tungguan. Anu katilu. Masih katilu teh. Tadi geus. Anu katilu. Seperti biasa. Korek ini tak apa? Cek batur ya, lain cek kurang. Urang mah lain tukang main korek. Nu kadua anu katilu. Ieu urang pura-pura ngarokok. Nah, ketika biasa urang teh ketika rek kuing teh posisikan urang ngarokok heula, lamun boga rokona mun teu boga menta. Cikeula we kitu. Nah, tambut korek. Nah, geus kitu urungkeun. Anu katilu. Ieu korek ulah dibikin deui cepengan ku urang. Ai tadi teh tutorial Kan ieu bieu nu kahiji kitu. Hah? Nu kahiji mah bieu kitu. Salah ya. Itu. Si korek ulah disimpan di sakuan, ulah dicepengan. Eta nu kahiji cepengan, nu kadua simpen. Anu katilu mah nyimpenna di nu nyumput. Contoh, geus nyundeut, nyanyi nyundeut, simpen di dieu. Disumputkeun. Nah, ketika orang rek balik, ieu sakorek abuskeun ka nu satu. Set tuh, kalau satu abuskeun. Aman. Menang tilung tak koreknya. Urang langsung indit weh. Pura-pura nanggeus sampai lah. Indit weh, wih weh, berarti menang tilung. Nah, carana supaya aman nyaeta ketika geus nambut korek, simpen di dieu, punten eta korekna di dieukeun da batu ge putuheun. Nah, simpen di awan. Nah, eta cara penanganana. Intina lamun korek hayang aman, kudu ningal saha nu nambutna. Apakah ciri-ciri jalmi nu sok mau korek atanapi henteu. Da pasti antara riungan mah arapaleun mana nu sok copot korek. Momal sakali deui ulah mau korek bisi ngabeledug dina saku. Eta nya anu sok mau korek kade ieu. Nah, eta tutorial contohna mana kacamata na. Mana itu bukan teh kacamata mahal ya teh ditutupan. Iya. Anggap ieu teh kacamata teh di dieu. Anu gaduna teh Kang Hari, anggap we lah nya. Anu gaduna teh Kang Hari. Nah. Lamun urang hayang kacamata ieu gampang. Carana alus kacamata teh cik manawi nyobian namun pas teh di abdi gitu triknya nya. Nah, cadak we. Geus dipake alus ngeunaheun kacamatana alus geus kitu ulah disimpen di dieu tapi ka dieukeun. Nah, geus di dieu aman soalna ke mun ngobrol lila-lila ieu poho
Terus gitu, kurang balik, anggap we baliknya, balik ayo ah. Biasana pohon buka kacamata, kacamatana nempel di dia. Tong boroni ngubukaeun kacamata. Kurang oke nu nyok tak poho. Itu. Oh, itu kacamata saha? Gitu. Gitu. Eta tadi kacamata nembe hiji kayak kapayuna malah urang bahas deui cara mengatasi cara mengatasi mau korek, mau kacamata, mau merandau pulang pamalinya. Eta kayak kapayuna lamun nonton di dieu nepi ka loba nu berfaedah keur hararanjeun mangga request komentar di handap tong hilap subscribe, like, komen, share kana sanes. Ieu video cara mengatasi agar terhindar dari mau korek khusus nama anu riungan kade amankeun eta korek soalna lamun ngarokok buh korek mau aja di rokok mau nggak bisa ngarokok gitu nya kurang ngage heula mangga sang itu simpuring kabeh atur punten budaya bahasa kata nabi tinggal bola anu teu meureuh apunten mugi diajar pada intinya orang Sunda mah kudu rea kasih makan pada budak manusia. Kedah silih asih, silih asuh, silih rangkul, silih tangan, nomah. Nah, budak kasih awake gara-gara korek. Salebetan deui. Sakitu nu pake atur, moal teuing beli durasi nalami teuing beli kuat kana CF. Mangga tong hilap sakali deui yo, subscribe heula. Pados abi ge ngadamel video-video anu teu berfaedah anu lainna. Nya bro. Mangga alhamdulillah. Nah, mung sakitu kabeh tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.